Nek kena orang teangan yuk dukun teh yuk. Ja orang capek tadi teror ku pocong muriang. Oh, saya sih. Jabudak arah rebuh bae ti kana. Ngus orang baik hade. Surang bae doang saya sukan panggil yuk. Kurang kaima, cepat majikan ke di kebon cina. Oh iya naik blak cabe ya. Oh, nempelak cabe. Perlu nanya ke dia. Buku cerita masalah itu ya, pesugihan Bos Ami. Ya lah nya naik blak cabe heula ya lumayan ya. Lah tong wadah segedengnya. Oh, Him. Duh, gede dia cabe kita leupet. Kumaha teh tadi? Iya, Pak Dukun, masalah itu ya pesugihan Bos Amih teh ya. Kan ninggal eta jasad tidak ditemukan. Eta neror urang bae. Diwari gentayangan. Gentayangan. Kumaha solusina coba aja urang masieun gua poe di teang-teangkeun bae. Gentayangan kumaha rok. Buku ya jadi pocong. Oh, ya manehna jadi kabeh akan tumbal, manehna jadi korban. Kayak gua abah di Tarawang. Di mana gitu ya jasadna? Di Betik Kiara. Manehna minta tulung, urang kuburkeun jasadna. Kuari urang teangkeun ka ditu. Ayo. Siap. Kayak geus dicokot kurang langsung kuburkeun. Sangkan ieu ulah ngaganggu dararia deui. Siap bah, hayu urang teh bah ya. Ayo, siap, yuk, ayo, lempang, angkat. 1 hour later. Oh ya Kiara iya ya, karena bisik ngeganggu karena orang kabehan, siaran orang didinya. Oh, iya ya. Oh, coba ayo. So amat lah. Geus ieu urang laju ruang bae, ieu paehna paeh teu puguh ieu. Mending kana geus di ruang bae kurang. Oh iya geus ieu jabau kula kawalahan di ngambuna gila bau buga. 2 hours later. Geus ieu mah kurang geus dikuburkeun urang tinggal balik. Ayo balik ya. Ayo balik mah jah, sieun ulah di dieu. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Tuh ada hantu. Ayo, dadah. Dadah. The next day. Oh, ya orang geus kieu mah tuh tenang ya. Dina tongkrongan aman. Lamunanan orang teu sieun deui ieu mah. Urang ge balik peuting teu sieun. Oh, nah nya mah bebas. Sugan bae tenang deh Oh, gitunya. lah, sugan bae tenang eta. Jilang semenang saminggu ilah geus tenang. Lamun bahana aya mah ti kamari geus noyot pasti neang-neangkeun urang bae. Jeung geus bukti nang semenang saminggu eueuh. Oh, bener ja. Ieu geus eueuh nya. Tenang sugan geus kieu mah nya. Urang nongkrong tenang. Itu tenang deui nya. Geus bejaan kanu lain, kuari mah tenang kitu nek balik peuting subuh nek ngaronda di tempat nongkrong aman kuari mah. Oh, geus siap. Kami hirup deui. Mana? Ayo. Woi, dari aneh ke mana? Kau yang diteangkan kalah menjelang lempang. Ai, Bos Amih lain. bos Amih mana? Iya mah Amir. Amir, sang pujangga cinta. Weh, gagal. Ih, kakak, eta si banget na mirip. Jeung nu ngaranna Bos Amir. Geus paeh jelema eta gara-gara nyupang. Atuh iya mah Amir. Amir, pujangga cinta. Weh, Amir. tapi mirip tak? Jeung Bos Ami, bos urang. Ari kakak perlu naon lah, jakula mah karaget, dasar mirip ta jeung bos urang nu ngaranna Ami. Geus eueuh. Oh. Tah diuk heula tah manek barang tanya atuh kan ngeunangeun urang ngobrolna ari bari jig diuk mah. Wes deuk. Wes deuk ka dinya tah. Aku diketah. Tur nuhun. Oh. Bareng eus lah. Teuin. Kieu urang ieu neangan dulur, urang itu jauh. Ieu ngadenge-denge urang boga dulur kembaran urang. Di dieu, di daerah dieu. Cuman urang memang teu apal kana jalemana ngan arana atuh Kamu. Ami. Pengen mirip. Wawuh henteu dararia anu ngaranna Ami eta. Tapi tadi ngadenge perasaan aing sorangan tadi nyebut Ami. Apa Ami nu bener-bener istilahna sadulur jeung urang? Lamun bener eta jelema nu disiar ku kakang ngaranna Ami, eta jelema nu tos teu aya. Mirip ta mah asli be kurang ge tadi pangling pas kakak datang lah.
Paingan aing ti tadi ge atuh datang-datang aing bingung. Aing pas datang dararia atuh kadelna bingungan ngararejat gitu. Bung eta, dur aing ieu geus dae umur. Nya mangkana tadi ge kula kaget eta sarua jeung bos kula. Mangkana kakak engke mah datang bae ka ditu kana keluargana. Nyari jelas mah gitu. Aing ieu nek lempang nek datang kana keluargana atuh berarti atuh masih keluarga aing kan ya berarti. Nek lempang kiwari nya. Tur nuhun nya. Mohon, info. Pak.